hayang jam setengah genep ge hese jasa lantaran keur peuting natah nonton bola. Komoe acara Natal pan geus mulai urang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50%. Nu datangna Haji Mukmin, Haji Soleh, Haji Faiz, Pauzi. Bangsa dukar itu tah Ki Haji datang kadenya. Ki Haji goblok tolol bin boloon teman. Di balik Natal teh aya makna-makna tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqabbala sofani lan lamun silih adep-adepan sopo barisan musuhoro li kitalin kadue gelut wan kasyafu wan qatilin lan narima katutupan ya sofan saking kang den bunuh. Fa inil tahama kitalun maka lamun narima campuh opo kitalun peperangan pergelutan palausun maka iku laos fi haqqi sofil akhari ing dalam hak kok barisan kang wawon. wa ilam yatahim fa fi haqqi sofihi maka utawi laus ikut tetep ing dalam hak kok barisanane qoti wa syahadatul adli lausun lan utawi nyakseni wong adil sawiji iku laos wa kadzalan iku kaya ikilah adli abidun utawi pirang-pirang hamba aon nisaun atau pirang-pirang wadon waqila lan den ucapakeun apa yusaratu tafarruquhum den syaratkeun apa tafarruquhum narima pisahe ya kaum wa qaulu pasaqatin wa sibyanin wa kufarin lausun bil asahi anu tai ucapane pirang-pirang wong kang fasik lan pirang-pirang bocah cilik lan pirang-pirang kafir iku lawasun laos fil asahi ing dalem munggu kaul aso fil asahi ing dalem munggu kaul aso. Sakumaha kamari bahwa dina minggu kamari urang udunan jang kepentingan ruba dek mere dek teu sarua bae dek mere kitu dek teu mere kitu artina kitu teh sacinta-cintana nu mere teh jauh ti 1000 datang ke kesel anu ngitungan anak kesel tertarik tapi da meureun sakitu ikhlas daripada 1000 teu ikhlas mending 1.000.000 ikhlas lah cenah kieu mah teu kadeulean ieu ku sasage ya geus pokona Allah naleukeun bae di kantong aya 100.000 nu dibikin 1000
99.000 deh yang naon teh sia meuli pulsa Gusti dek mana sih nelpon Jibril ambo sia wawaniana orenganan aya jelema ngaran Jibril sudah teh malaikat Jibril di Amerika pernah aya jelema di ngaranan Jibril ku galedeg bener nih Pak. Bisa beberapa kali boro-boro ngaran Allah. Benang orang boga anak di ngaranan Allah. Kecuali make Abdullah. Teradaon. Ya mah Jibril be bisa beberapa kali tah ngaran Jibril ku galedeg bae. Di urang mah lain Jibril ge ku galedeg bae deh. Taya sing hade ya gara-gara teh tiba informasi bahwa orang gitu naon udunan jeung kepentingan haul minggu kamari alhamdulillah 67 juta mangkaning ieu nu deuk hadirna aya nu ti Turki aya nu ti Baghdad aya nu ti Yaman loba jasa ieu we deuk halal hadirna sakali hadir kabeh sakali henteu teu kabeh kumaha Allah bae jadi alhamdulillah menang 67 lamun dibagi 15.000 orang kena sabaraha tah saurangna padahal mah keur rata-rata 5.000 lamun ya keur carita ngahayal doang mun 5.000 10 50 1.100 berapa itu geran atuh sia kalau di sekolah bae heran aing mah lamun saurang 5.000 pun 100 lamun 1.000 lamun kabehna aya 15.000 dong ngaji tuh siapa sakaing ge bener teu jauh di 1.000 atuh kitu ngujina tapi sakitu ge alhamdulillah bil cak nu can mere sakitu ge aing can mere cenah haji minggu ieu moal keneh ke cenah terakhir ira kepoean haul deuk mere apana lain main daharna sing loba pan siapa cek babaturan teh beda tunu mere nu mere bagian nu dahar-dahar dibagi-bagi ku Allah ge bagus eta jalan pikiranna mantep mun kos kitu kabeh mantep tah tapi nu jelas bah dek mere dek teu mere akur dek menang loba dek menang saeutik akur tetep haul diselenggarakeun kitu-kitu ge eueuh beda eta mah hanya sekedar untuk tunjangan jang nu lalapah memang kitu nu dihaulanana tilok dahar tara dahar urang nu ngahaulana beuki dahar kos gitulah ya tapi aya makna-makna tersendiri dina makanan-makanan nu dipake haul minuman-minuman dipake haul loba jasa dongengna boro-boro baheula cacak-cacak kuari ge pohara ngan ieu mah moal wakari dongengkeun kos kitu nu besi pajara hayang si pajara hayang disumbang atuh henteu pokona kumaha ente be dan si Abdul Qadir lain lalagaan umur 13 tahun nyana keur arulin jeung babaturanana datang-datang sapi ngomong sapi
sapi ngomong kanyana nanya ya Abdul Qadir lain jang ulin model kieu khuliqta anjeun didamel laisa lihadza khuliqta lain jang lalagaan ulin kieu cara batur maneh mah nyana ngadengekeun suara sapi kaget sapi eju dideulekeun ku nyana deuleukeun deui teh sapi jadi bisa ngobrol umur 13 tahun jeung sapi di urang ge loba bisa ngobrol sapi jeung kucing jalan lompat ka ieu mah begitu lompat ngarandeg pas ngarandeg neuleuh arpah nukur wukuf di padang pas poe eta poe arpah jadi nu wukuf di padang arpah teh katingali kadeuleu ku nyana masya Allah ngayapakna jelema nyana kikieuan ka matana beuntak aya deui dibukakeun hijab ku Gusti Allah percis kos urang lamun pas mencet HP blak weuy susu masya Allah eta ge sarua dibukakeun hijab sarua Haji Pendi pagawean eta aduh Gusti Allah agung tuh batur umur 13 tahun teh geus dibukakeun hijab ya Allah urang mah tuh geus datang ka deuk paeh huis lain di hulu bae ka kelek sagala kabitis geus aya nu kaliwat teh ge boro-boro dibukakeun hijab urang resep dage ka ibadah can aya komo nikmat mah man taqwa adnan nasib at-tasdiq wa taslim lantaran perjalanan tasawuf perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese saha pijeleumana nu endek wusul ilallah hese lain lalagaan hesena emang ku bahasi hesena cenah ge sabira zikir lain zikir tapi ngabersihan hate ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya takabur ulah aya hubul ja ulah aya hubur riasa ulah aya hubul dunya ulah aya godob ulah aya jahlu nafsu hawa wa taqwa masyaallah ngalegitkeun eta mah saleh lain lalaga sakumaha nu kamari piwalieun mamun endeu kawin be milihna geus lain nu geulis mah pandangan mata tapi make pandangan ieu dibawa ibadahna bisa entah henteu kitu geus teu neuleuh rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus aambean mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna kahayang ambe kahayang ceuli kahayang mata atuh moal anggeus datang ka paeh terus urang nutur-nutur kahayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur kahayang ceuli kahayang sungut dagang di pamarentah henteu make aturan kulantaran nuturkeun kahayang mata manggih awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun kahayang mata pleng ka Karawang di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik ke gesengkleh we karak balik ka nu kolot gara-gara nutur-nutur kahayang mata kos kitu nu bantak ngeridit ge nutur-nutur kahayang mata kahayang ceuli kahayang irungna
di stop eta kurang eta nyetop eta lain lalagaan sesele urang gudang beta jam 1 jam 2 kahayang mata pan hees stop ku sia ta coba ta sia goblok mata hayang hees bae geus sekalian diperemkeun ku aing teu kudu carekan cak mata tepos gitu watu tinggal ngeleket we ka handap gede nyarekan mayu ku aing sia dipentang sia ku aing nyaho ka hayang sia mata hees kan tileuletik datang ka umur 70 60 50 ku ari sia hees bae ku ari sia ku aing deuk dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia deuk dibentakeun deuk diuk aing mah bila perlu hees na bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh saha merangan mata urang umur geus sabaraha tahun datang ka kuari nu 50 nu 60 nu 70 can nyorang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran pake maca sholawat can nyorang urang datang ka kuari sahayuna mata bae deuk kumaha jadi walina mandi subuh beres nangtung isuk-isuk diu karepeun imah si embal liwat dideulekeun keneh endeu kumaha laguanana tuh kan na ieu batak hesek jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sumut etalah ngaranna watak mun masih kene nutur-nutur watak atuh kos urang we kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pereng ngaji kitu bae terus bae wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watak urang teu pernah diperangan ku urang watak nah ieu urang mah leutik jasa leutik Tuan Syekh manggeus tilu peting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ke khubus roti suka masjid jana salat heula deuk didahar kumaha eta begitu deuk didahar ditegur ku Gusti Allah masyaallah cek Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahawatul liddu'afa'il mu'minin eta maka hayang dahar nginum roti jeung sajabadat mah jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae mun teu dahar teu jadi ngaji ge mun teu 2 piring wuduk atuh teu jadi dhaif tuh tama ainu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipiceun ku jana dibikeun geus tilu penting teu dahar deuk didahar ditegor dibikeun maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku hari mah ketika orang lapar lah Tuan Syekh Abdul Qadir ge maca subhanallah hayang nyaho coba subhanallah 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 beuki leutik subhanallah begitu subhanallah beuki wasaran cak majikan kabana soran eta sih yang di deuleu gagoler can kataekan urang sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nu nungtun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah langsung kilah aya nu ditungtun ku guru kieu aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam kieu aya nu nungtun ngaranna mursyid urang mah kuari kajajaden buah daging raga gajuk petet jajadian ngarana datang ka amis bege tek ceuli ta buah hasumna ge luar biasa boro-boro urang anu kos kieu sampurna nu nyiram teu kuateun
ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat asem teuing eta teu kuat jajadian bagus tetep dipelak diurus ngurus nage make aturan-aturan urang ge sarua na kuari kurang keur diatur melalui ilmu fikih syariat ngaranna nu rapi bae baru syariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah yuk cak Kangjeng Nabi urang ka Allah jak urang asalna ge ti Allah melalui syariat lantaran ieu mah geus hebat syariatna yuk hayang leuwih hebat melalui thariqah lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cileuk datanglah ka hakikat ngomong masa menit bisa tapi urang coba-coba ye deuk beres syariat be salat subuh jam 7 bae wih luar biasa hese deuk hayang jam 6:30 ge hese jasa lantaran keur peutingna tah nonton bola kumaha ayeuna acara Natal pan geus mulai urang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50%, nu datangna Haji Mukmin, Haji Soleh, Haji Faiz, Pauzi bangsa dukar itu tah Ki Haji datang kadenya Ki Haji goblok tolol bin boloon teman di balik Natal teh aya makna-makna tersendiri di balik pengurangan pendiskonan dan lain sebagainya urang kudu kababawa kuno kos kitu dulah urang mah biasa bae ke masjid ke mushola ka imah urang mah kitu teu kuat meureunna teu rame di masjid teu rame si Udin deui puyeng aing di masjid naon eta lantaran sawah watek ye tapi padahal lamun urang make deuleu mata hate mah di masjid aya Allah Masya Allah kapanggih jeung Allah emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna kan gitu kan tungtungna tuh kan oh lain gitu lantaran di imamat di rok maca Quran di kantor makomo di masjid masuk maca Quran eta kalamullah minimal kapanggih jeung kalamullah sungut urang kakara ke hate mencar sebab masih kena kalapis hijab dek galegitkeun hijab kudu pantang heula pantang dedeleuan pantang dedengian nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai dia masih beukeun kene duit ti bupati kumaha usul atuh masih kene nyeun proposal Kiai masih kene beuki ka duit kos kitu ulah nyaritakeun wali teh kos kitu mah ulah mendingan nyaritakeun nyandung bae geus mah nu sok nyinan proposal mah tuh teh jauh mentek hese dituturkeunana babna bab dunia pantama bab bangunan walaupun syiar jauh keneh teh ka Gusti Allah jauh lantaran aya muatan di jerona aya unsur ria, jah dan lain sebagainya. Jadi bere we ku bupati marah. Iyalah nuku urang di haulan lain jelema sambarang. Lain jelema biasa jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata celi irung sungut nah, gitulah carita toriko nama ambalaya kuari urang mendek bertoriko di Indonesia bae toriko pun dihitung leuwih ti 25 leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar toriko di Indonesia aya Satoriyah, aya Tijaniyah, aya Utsmaniyah, aya kitu Qadiriyah, Naqsabandiyah, aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalayah thariqah. Tapi kan di deuleu ku urang nu berthariqah teh eta tadi nyokotan duit.
larangan-larangan dagang limbah nyandung deui nu bertorikoh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat lamun urang hayang ditorikoh mah lain haju dihayukeun tahan cara nahana kumaha dika Allahkeun jelema nu geus ka Allah bae bakalna cukup ku saaya-aya ke lamun geus usul kakara opat sekaligus opat ulah dua-dua opat geus paeh di beuteung paeh oh ali torikoh paeh di luhur beuteung nah iyalah urang kese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantepnya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah dumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seserian nyana makanya salat maghrib panarita salat maghrib gurmajuna ghairil maghdubi alaihim seserian rakaat kedua diseru seserian beres salat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa enggak sopan waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu Khalil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiaina orenganan eukeur tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna keur ngakel lah cek urang langsung dibawa ka imah berarti lain jelema sambarangan ya masya Allah tuh geus kanyahoan ternyata nyahoan teu daek berjamaah nya teu daek berjamaah lantaran di jerona lamun ka urang Ki Khalil geus moal jasa aya Avanza di jero teh aya Scoopy di jero aya Beat aduh aya motor Beat aduh Gusti Allah lagu komon SMS dambung kanyahoan kuno kolot mah nu jahe anyar cek Khalil mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek ngamakmum teh aya santri ustad datang ka mana Masjid Al-Ittihad atawa Al-Azham lantaran gede ieu ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make teu make kopiah eta embung neuleuh zahir sakitu teh lantaran naon urang masok make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung padahal mah cak pikir masih basuh kene nu penting babacaan Fatihahna rapi kulantaran ieu masok make adab make kopiah make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelan zahir kene eta mah masuk syariat kene kuari bagus make kopiah make udeng-udeng kemudian make jubah wah bagus ya imamnya pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu beres embung aing embung ngamakmum pantes aya kasalahan eta kakarak zahir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak tengah hiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika deuk berjamaah embung aing mah ngamamum ka moal Muhammadiyah ge tuh masalah tah make bismillah ieu ngahargaan henteu aing mah embung we pokona macak aing embung geus bae embungnya nama Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah embung padahal teh mencan sakumaha biasa kene masalah tah mah bos
Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah sebetulnya organisasi tapi tetep baik gede ke ideologi na teu hayang ngamakmum teu bisa disalahkeun sebenarnya lantaran nu ieu make adab nu ieu teu geus nu make adab embung ngamakmum kana teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun elos orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok ya supaya ulah anu ngamakmum bila perlu mah asup ka temboknya nah udah sia teh bukan di makmum embung kayak ngamakmum embung teu bisa disalahkeun aya makna tersendiri di jero hatena sebab naon jangan naon yang ngamakmum ge sebab geus kitu maka lepis teu pake kopiah budak sakumaha nonton film salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir da kos kitu komo batin si ulah sok nyanyahonan geus saya mah nyanyahonan main bae teu bisa dihijikeun geus teu bisa dihijikeun ka jeung kumaha gitu sebab daun nyahoeun nyana lah kos kitu tuh eta kakarak zahir komo mus nyaho ka batin kurang begitu ndak nama mum ka kiai geus nyaho ya batin waduh proposal can turun batin dah wah malah hayang dikiaikeun hayang dimamakeun embung ngamakmum dah teu bagus pan deuk ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran deuk dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih ka pansa kok mengkol sih ka hubul-hubul berbagai hubul jelema nu geus aya ka batin wah bung deuk ka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak ngiraheun ngamakmum nu plong-plongan ka Allah eueuh pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmumanana ku urang Allahu akbar tegep ngiraheun sebab janana bener-bener ka Allah urang ge kabawa tah situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam no yu ngejek-jrek we ka Allah kos dalang ngejek-jrek wah ngina beda karazana kos ceramah kiai bagus sih dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan-sentilan Golkar kaharti ku aing berarti di balik ngaji aya muatan Golkar di balik ngaji aya muatan Petilu di balik ngaji aya muatan PKB di balik ngaji aya muatan itu urang ge di balik Natalan aya muatan di jero ulah urang salametkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba moalila urang hirup di alam dunia besi jadi mamahala salametkeun urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan nu lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan saha pelakuna oh iya nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Ciku Patalaga Haji Atinah binti Haji Asyik maut kemari kemudian Abbas bin Haji Amsar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudu kanyahoan cara nganyahokeunna selidik
urang mana korban kejadian di mana andai kata ternyata korban teh urang Cikupa kejadian di Belaraja aya urusan naon sih korban jeung urang Balaraja saasi babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik nyana bergerak di bidang naon mun dagang naon sarekan-rekanna ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sebenarnya nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisi na leutik jang jelidik ke arah eta teh modal andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jang nyelidik eta pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun polisi kan nu karena Allah nu karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar mana polisi nu karena Allah meureun cara diwali mun karena Allah buktina walingi malulu tapi kan perlu penanganan karena pihak korban keluarga merasa penasaran ya otomatis lapor ke polisi kudu dimodalan lamun memang saluluguna mah modalna puas pihak korban ge nyelidik ka mana ya karangkas sabaraha duit tak karangkas jeung dahar-dahar puas tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus jadi lamun jelas mah neanganana ngeunaheun kehilangan motor lapor polisi nyana neangan ka mana-mana jeung caringanana geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes ya babari jasa kanyawan titik komo mun mawa HP mah lah tamang geus kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa ya itu mah urusanana kecil titik mana dan lain sebagainya kanyawan mah deuk lumpat ka mana kanyawan kajen kukumaha ge sebab lah Indonesia teh leutik geus dikurung kejadian di mana di Balaraja naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh sedangkan sekitar eta mah moal jauh lompatna paling karangkas betung dari jauh ke Merak dari jauh nyebrang ka Lampung leutik kabeh kos kitu mah komo nyana mawa HP ieu tah suara HP teh geus bisa dideteksi aya di mana teh suara HP sakali bae nyana HP teh anyahoan geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun hayang nyaho mah suara HP titik suaranya Lampung segera ka ditu tak komo nyana HP deui mah geus langsung kanyahoan teng tak di dia berarti suara tinggal diteangan dirinya ya geus gampang biasa tama gampang lagi gampang na deui belah ditueun gampang belah dieun gampang tama geus gampang ona rada belah dieun gampang nu teu kudu beunang kabeh ge beunang we kok bisa teu barareunang sih iyalah nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah ketika dikondisikeun teu saluluguna eta dijadikeun proyek ieu kan nu teu betahna neuk ngarobah eta ge ta bangsa Indonesia teh seseleh ieu kuari kan aya pohara ya ayeuna di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit Gus Dur geus eueuh tapi nyada ditu ngayakeun nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana kabeneran ieu Semarna eueuh coba ge di Belanda
mantap ulin mah ulah ka Citra deh sekali ke Holland atuh Masya Allah ya isyarah anu luar biasa dalam ngamainkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana teu sesuai jeung karakterna kabeneran ripuh lantaran Arjuna Gatot-Kaca dan lain sebagainya ditanya di negara mana teu ngajawab apa di negara Astina apa di negara Hijri naon gara tuh pan sia mah hoja sapan dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun nah itu ngabejakeun apa ti Astina apa ti Pendawana kabeneran deui neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton lantaran setiap wayang main ieu teh sesuai jeung aturanana penonton demo kabeh neangan semarna eueuh iku ari teh keur neangan Semar ya eueuh Masya Allah berikut anak-anak Semar gareng cadai cepot cadai goreng cepot aya di dieu aya keur nunggu dundutan eta si cepot aduh beres cepot tuh beres aduh cepot jadi raja semenit iya unik Gus Dur mah kok bisa kos gitu wallahu a'lam jadi tegarti Gus Dur geus maot tapi masih keneh seperti eta nyana aya di satu ruangan eta kos gitu tegarti Bu itu sih yang boro-boro kos gitu ngaji gitu tegarti tuh boro-boro jadi tegan eta tuh ieu keur kuari keur neangan Semar ieu mun ku urang di manaan sieun saudara paingan gubernur aya tandingan DPR aya tandingan ya kan yo ieu kan kudu diselesaikeun ku si Semarna biasana Semar mah tilok haji kuari saralah main Arjuna keluar ti karakter Arjuna cepot keluar mangkari cepot nah Semar jeung santri nu opat ieu kalut sieun kula basa bernama isyarah eta sieun Masya Allah kiai ilah ka Belanda ulah sok nyaho siang sok nanyakeun aing segala naon siapa bae datang ngawudu kees balik geus nanyakeun aing kira ke Belanda kumaha sih sia ya Allah ya Rabbi sieun mah aya risi mah aya Masya Allah wagari Semar kan sok nasehatan Semar eueuh ya Allah ya Rabbi iyalah Indonesia kuari keur teu boga Semar dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu tigal urang mah geus bae tah ulah jaritakeun kos kitu teu masa kadar siloka kuari mah urang melobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kekalutan politik ekonomi budaya urang mah biasa bae ka Allah abeh tentrem abeh tenangkeun bae batur mah urang bae ulah milu kacok ulah ya Allah ya Rabbi nah iya ya kos kitu ada Gus Dur bata aduh rada aneh oge nah pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih lain teu kapanggih teu dikondisikeun ketika dikondisikan jadi proyek ieu nu beratna sehingga jeleba kuari leungit kotor geus embung lapor ka polisi bung lah urang gitu waduh waktu hilang ayam kambing hilang kambing kerbau kos gitulah jadi bung aing mah geus kajen bae kotok maning kotok bae leungit teu kudu ambay-ambayan kambe segala nah eta anu kos kitu tah jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh di sisi lain nyana eueuh nu ngadanaan eueuh sanu ngadanaan atuh jeuh mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang sadegan urang lolobana susah terbengkalailah permasalahan hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan
kelanjutan tentang kasus tersebut jelema leutik wal bisa sebab naon saha nu ngondisikeun polisi tadi kondisikan kucuran dana ti ditu tuh kos gitulah keayaan Indonesia nya mun hayang nyaho encan abri leuwih parah tibatan polisi abri hehehe kumaha gitu encan DPR oplok gitu kumaha emang naon diselesaikan emang punya anak gitu jalamun nyana nyelesaikan masalah marah rapi jan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe nuku urang kamari dipilih teh teu boga gawe talalianan habak DPR beusi boga tetangga DPR geus banding talian gantung berarti beneran deui aing menu kena sasaran yo keur carita doang kaayaan negara kos kieu kitu doang geus atuh lah tetong ngagantung-gantung lah cenah aing mah DPR teu gagantung mah ngagantung maneh we sia deui orang urang dahar di restoran mewah di Singapura dahar di hotel di Singapura teu dijamin kehalalanana masyaallah karim hesek untung aya urang Padang nyana ieu restoran Padang di dieu ngaranna doang Padang ditanya ke orang pas mas dari mana saya Malaysia oh Malaysia ngaranna doang Padang jelema orang Malaysia ya kemana begitu begini Malaysia tade Malaysia tanyin Padang atur mah nyana ulah yen Padang di dinya restoran Malaysia sabar menanti kuduna kitu ieu mah make Padang Padang mah pan Indonesia tah mah kuduna ditangkap tuh budak belatara terkenal urang Padang di mana-mana aya jarake make Padang bae Malaysia betul terkenal teu bab restoran mah bab Padang geus ka Amerika leuwih hese deui mah teu betah ge kula mah di Amerika leuwih hese di Amerika masyaallah tapi di bulan puasa di Amerika leuwih hebat tibatan di Tangerang di Amerika aya pasakan Turki halal di Amerika aya pasakan Iran di dunia halal di Amerika aya pasakan Arab halal di Amerika aya pasakan Indonesia halal aya merek halalan Bukhari di dinya restoran Bukhari halal engke aya di dieu restoran-restoran anu macam-macam oh anu Amerika anu Inggris nu Prancis nu Jepang haram aya mereka di Amerika mah ieu Turki halal Irak halal Iran halal aya mereka Indonesia kan carang nu bisa nyeun Indonesia restoran di Amerika hese sa Amerika kan hiji halal oh Japan haram Thailand haram ya Amerika halal Inggris Prancis halal jadi aya jelas di Jawa halal haram leuwih ngeunaheun nu mantak ke bulan puasa hareup daripada umroh banding ke Amerika nyawa coba urang pas gitu di Amerika mah bersih tempat mah ge masyaallah pohara masjid ge aya masjid di Amerika sangat dihormati di Amerika mah orang Amerika nu puasa orang Amerika na ngahormat komo aya orang Indonesia datang kemudian nanya musibnya ngahormat teu wanieun di Amerika mah ngarokok di hareupeun puasa teu wanieun nyana mah nginum di hareupeun puasa eta di negara barat di Amerika menghormati kanu puasa di Cikupa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun masyaallah kos lain bulan puasa bae di Cikupa mah di Citra emang kiai nya ulah loba ngomong sia parah di Indonesia parah pamarantahanana teu pernah ke Amerika meureunana coba sekali-sekali ke Amerika masyaallah emang kiai kos nya bae ai sia kumaha sih teu percaya sia ka aing geus di Amerika kamari bulan puasa rapi di Amerika pohara menghormati orang muslim ternyata loba di Amerika di Islam masjid lagi bersih seni orang asup ka dinya betah masyaallah sangat dihormati masalah sebenarnya di Amerika di urang nu acak-acakan teh di urang
Lah, tutup. Warteg bulan Ramadan tidak boleh. Tutup. Tapi aya nu asup mah jalan tukang masalah. Kabelah dia ngagantung suku. Gantung suku, bahwa salah guys. Tadi teu kadeulean burunganan naik di luhurna mah jar ngadahar teu kadeule di handap mah ngagarantung masalah. Kuari mah geus teu ngagantung deui. Geus blak-blakan. Indonesia mayoritas Islam saha nu salah? Ya kiayeuna mah terus bae. Saha nu salah? Pemerintah apa kuat? Coba teu menghormati gitu maksudnya. Ya Allah, ya Rabb. Ares ngomong. Nah, ieu cerita pepencitan. Di urang di Indonesia nu hese adalah di Bali. Pertama kaula ziarah ke Bali waktu keur mazantren di amanatan. Jang bebekelan di Bali mah. Bebekelan nyen kupat nyen non katu ngaranna meuli lontong sebab di ditu mah eueuh nu halal. Dina ayana pepencitana Buddha, Hindu. Oh ya. Urang-urang bener hese datang ka ditu. Urang mah teu betah. Hirup di karakos kitu teh teu betah. Sampai kuari ge hese di Bali aya hiji-hijina pas urang keluar gitu di kapal asup da aya restoran Padang. Muhammad bejakeun ka kaum anjeun ulah rek ngadalahar hewan anu poe sorangan mimma lam yuzkarismullah atawa dipencit make pepencitan di luar agama Islam haram hukum eta lempeng tapi lamun neuleu zahirna lafaz lain kitu geus tah biartieun anu aslina wallahu alam bimuradi ulama ngajelaskeun model tadi tapi lamun leuleuh zahirna lafaz mah lain kitu kumaha wala taqulu lalika dalahar aranjeun kabeh mimma tina hewan lam yuzkar anu dipencitna teh teu disebut ngaran Allah ima pae sorangan berarti teu disebut ngaran Allah wa ima dipencit ku kafir tirok make ngaran Allah wa ima dipencit ku muslim tapi nyana waktu mencit teu maca bismillah atuh haram bae kan sebab mimma lam yuzkarismullah ma umum eta bahasa kos kitu nu mantak dipacekcokeun dina masalah pepencitan teh kitabna bajilid-jilid kitab dagen nu macekcokeun mimiti mazhab teh mazhab Syafi'i kemudian mazhab Maliki kemudian mazhab Hanafi urusan pepencitan teh beda-beda ngahukumanana ayat nama ieu keneh mentak urang kaliru lamun urang kurang memperhatikeun kana uraian mazhab urang kaliru lantaran tina bahasa anu umum ulah rek adalah ranjeun mimma mate isi mausul min syagil umum berarti kudunya masdukna teh hewan disipatan ku ari nu lam yuzkarismullah eta hewan nu teu pernah disebut ngaran Allah ketika dipencitna berarti pepencitan kafir geus jelas teu nyebut ngaran Allah atawa dipencitna teh ieu teh sanajan jelema muslim nu mencitna tapi nyebutna lain ngaran Allah ieu mencit teh lantaran jang karuhun nu aya di dieu gerese ieu mah dipencit teh atas nama parentah bos di pabrik teh lantaran di dieu aya nu jamringan jin miing jin nirjan bisi kasinggung si miing da mah ngaranjin miing da nirjan miing eta ngaranjin si bakal umat tuh aing nyaritakeunana aja bener nirjan atawa ieu mah pepencitan teh jang nu ngageugeuh di dieu lantaran karyawan teh ieu teh saminggu-samingguna lobaan kasurupan lantaran cek perhitungan ieu teh kudu mencit sapina teh kudu anu hideung meles-meles teh ieu huluna kudu disimpen di dieu di handapeun meja di kubur daging nama disabodokeun demi nu ngageugeuh di dieu gereser haram pepencitan
Urang Islam nu mencit nama atawa nyana mencit teu maca bismillah lam yuzkar ismullah teu maca bismillah haram nu mencit nama haji mukmin bagus kan nya haji mukmin nya mukmin nya haji tapi jangan mencit teu maca bismillah gadegan golokna sedap haram aslina bahasa nilik zohir seperti itu lantaran ditungtungan kadieuna kunaon tungtungna wa innahu lafis sebab pepencitan anu teu nyebut ngaran Allah eta teh keluar tina aturan kahalalanana haram sanajan nu mencitna muslim pacecok atuh dirinya kok jadi kieu sih pacecok di mana ieu letak pacecokna urang moal kabongkar ku potongan kiai model urang ustad model urang moal kabongkar ku bijari pacecok ieu macekcokeunana dina urusan haram ngadahar wala taqulu amil ngaranna nu kos kitu teh. Nah, tina hewan anu dipencit nanti nyebut ngaran Allah dielatan lantaran wa innahum lawisun pepencitan model kos kitu teh pasek teh ngadaharna tina pepencitan nu teu disebut ngaran Allah kaluar tina kahalalanana wauna dijieunkeun wau istinaf saha eta Imam Hanafi Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i ulah dijieun istinaf atuh hal kan urang mah teu nyaho nu teu mondok mah puyeng nu mondok ge puyeng nu teu mondok atuh beda ke fungsina nya cek Imam Syafi'i teh singkatna bae wauna dijadikeun hal geus nu urang nyarita hal al haluma qaidun li amiliha hal eta ngoidan kana amilna geus amilna wala taqulu maknana haram lantaran aya nahi geus nahi teh eta teh nuduhkeun kana haram kapan nah eta amil nah kuari di qaidan kuwa innahu labisun berarti haram sote ketika pasek ai pasek mah uhilla li ghairillah ai uhilla li ghairillah mah kafir ai mukminan teh nu mantak ditaksis ku hadis Kangjeng Nabi panca Kangjeng Nabi aya sahabat naroskeun ka Kangjeng Nabi begitu ditaros tentang matrukit tasmiyah tuan kumaha lamun aya hewan dipencit kemudian teu maca bismillah cak Kangjeng Nabi kulu dalahar bae aya nu mencitna muslim mah fa inna tasmiyatal git wa inna tasmiyatallah fi qalbi kulli mu'minin sebab nyebut ngaran Allah mah geus aya ieu di jero hate mukmin ja mukmin mah kajen kumaha ge di jero hatena mah Allah adapun dikaluarkeun nyebutna secara lisan eta mah deuk henteu jelas hatena mah geus ka Allah halal tah ditasis ku eta cek Imam Syafi'i nu mantap qaid haram sote hewan nu dipencitna ieu anu dikoidan ku pasek mah uhilla li ghairillah kafir berarti jelema mukmin mah sanajan teu maca bismillah halal bae mantap zabihatul muslim halalun pepencitan jelema muslim halal wa ilam yuzkar ismullah alaih sanajan teu disebutkeun ngaran Allah ketika mencit sanajan teu maca bismillah halal bae beres tak dipacekcokeun teh loba carita pacekcok nama Imam Syafi'i Ibnu Sirin Imam Malik manehana nama ngahukuman haram kana hewan sawaun taroka tasmiyam dan sahwan nu penting nya nama teu maca bismillah deuk mencitna kafir komo deuk mencitna muslim teu baca bismillah nang haja atau poat setiap pepencitan teu di bismillahan haram hiji di mana dalilna wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah lantaran wa innahu labisun keluar tina aturan halal teh di bismillahan mah masyaallah. Nomor kedua Imam Sauri Abu Hanifah anjeunna nyaritakeun kieu
etam pencipta di mana-mana teu bismillahan ditingali heula mun maca bismillah teu maca bismillah na ngahaja haram tapi lamun teu maca bismillah na teh ya poho halal dua cek Imam Syafi'i mah lain deui cek Imam Syafi'i lamun nu mencipta lamun nu mencipta jalma muslimah deuk baca deuk teu masalah keur carita teu macana deuk ngahajan deuk pohon halal lantaran cek Kangjeng Nabi zabihatul muslim halalun bepencitanana jalma muslim halal sanajan teu disebut bismillahirrahmanirrahim tak di mazhab Syafi'i mah teu kudu maca bismillah ngan sunah maca bismillah sunah jatuhna tuh kali kan aya sunah bismillahirrahmanirrahim set sunah bismillah teu maca bismillah ge masalah siap maca siap babar ya Allah ya karim itulah cara ngelempengkeunana ku Imam Syafi'i dijadikeun wa innahu tahwaulil hal lain wau istinab atop lamun memang ngajadikeun wau atop eta bakal jigna teh model nu dua imam tadi sanajan muslimun teu maca bismillah eta teh tetep bae teu halal imah teu maca bismillah na ngahaja wa imah poho cek Imam Malik wa imah cek Imam Hanafi mun teu maca bismillah na pohoan aing ngahaja mah tetep teu halal tapi cek Imam Syafi'i mah ulah dijadikeun wau atop istinab tetapi mah wauna teh lil hal geus al-hal qaidun li amiliha berarti di dieu teh kumpul muqayyad jeung qaid geus dilempengkeun payah rumul uklu fi halikauni piskon pakot berarti cek Imam Syafi'i haram barang dahar haram ngadaharna tina hewan fi halikauni dina tingkah ayana eta hewan dipencitna teh piskon ai piskon mah pepencitan jelema nu kaluar ti aturan Islam atuh berarti tah mah pepencitan kafir atau orang Islam tapi teu akur jeung pepencitan aturan Islam piskon ngaranna mantak wa innahu la piskon hale satu kene uplu iku piskon make hale eta nga aya hal di dinya bae ge fungsina hambal aya artina luar biasa mun teu dihalan we ka ditu jigna eta carita keur carita kesimpulan hukum boh lamun dicaritakeun pacekcokna moal datang ka magrib kaburu ngagaloer candalahar ieu mantak ieu disingkat bae kiai ulah panjang-panjang cenah sanajan geus ngadah wuduk lain deui cenah kiai atuh di papanjang ge jatuh mondok atuh hese nu mondok batunya tak wau atap atap berarti aja mau penghubung antara kalimat ieu jeung kalimat itu kalam ieu jeung kalimah kalam anu berarti dihubungkeun geus lamun dihubungkeun maka penghubungna naon ieu make wau berarti wau mah limut lakil jam'i lah lamun limut lakil jam'i kumaha fungsina aya nu geus kararaji mah nyaho oh iya aya sia teu ngaji sing ngabobo sungut aduh atak beda kiai mah aduh iya benar tanya kunaon minimal nyai-nyayan lah tuh kan beda jol di alfiahan kurang tentang wau atulah gak goreng atuh masya Allah nginaheun patip diwawin sabikon aulahiko geus nginaheun ka ditu sebab eta mutlaq jami aya lahik aya sabik aya atap lahik ala sabik aya atap sabik ala lahik hukumna mah akur bae mutlaq jami mentek di dieu ge tah jadikeun mutlaq jami atuh geus bae berarti setiap hewan anu dipeucit lam yuzkarismullah berarti eta teh hukumna pasek wa inau pasek haram berarti sanajan lu mencita muslim wanian wani ngan eta mazhab Maliki atau mazhab Hanafi tinggal teu maca bismillahna apa ngahaja apa pohoan mun pohoan atau ngahaja cek Maliki tetep lantaran teu dibahasakeun bismillahna teu dibacakeun teu disebut haram cek Imam Hanafi ieu pohoan mah teu masalah
kecuali ngahaja. Tapi cek Imam Syafi'i lain gitu, wawana wawalil hal al-hal qayyidun li amiliha, geus berarti wa fiha qayyidun wa muqayyadun, geus kurang dilempengkeun ku ari haram sote ngadahar hewan payahrumul uklu fi hali qauli qison, ketika dipencitna pasek ai pasek mah uhilla li ghairillah, ieu nu mencitna lain muslim kabeh atau muslim teh aturan teu sesuai jeung aturanana bangke bae. Itulah mentak kurang sebagai penganut mazhab Imam Syafi'i. Dikuburnya di mana ke? Di Mesir. Imam Syafi'i mah tah kula ge hayang cita-cita kamarieu deuk sandek-endeukeun zarah ka Mesir ngan berperang di Mesirna pending heula. Mungkin tahun hareup engke bakal zarah siap-siap. Aya dua Syafi'i teh. Ndek zarah ka Imam Syafi'i aya dua. Aya Imam Syafi'i anu di Mesir make kapal tah mah, aya Syafi'i bojong. Teu kudu make kapal tah mah. Teu kudu teh teu kudu naik kapal tah mah, leumpang ge jala jadi. Urangnya benar manut mazhab Syafi'i hayang zarah ka ditu. Luar biasa cara bejana, Masya Allah. Kamari ka Baghdad geus, ka Imam Ghazali geus, Junaidil Baghdadi sesiri Siti Marufil Qurhi geus, Abu Bakar Shibli geus. Nah ieu tinggal ka Imam Syafi'i. Nah, siap-siap. Ndek milu ka Syafi'i Mesir apa Syafi'i bojong, terserah tah mah geus lah. Kieu cenah udah deket beus bodoh sia tuh geus. Teu kudu bebeja kaing tah mah geus. Sorangan mah geus ka ditu. Mau rokok bae gitu. Teh dua tak lempeng cek Imam Syafi'i geunaheun ge cek Imam Syafi'i do kuari mah aya hewan pae sorangan bangke haram mana ayatna wala takulu mimma lam yuzkarismullah sebab pae nanyana sorangan ku Allah hakikatna henteu disebutkeun ngaran Allah na haram atawa pepencitan Katolik Kristen Protestan pembicitan Buddha, Hindu dan lain sebagainya nu lain agama Islam kafir haram ayatna wala takulu mimma lam yuzkarismullah ya alaih atau pepencitan muslim ngan teu sesuai jeung aturanana lantaran ieu uratna henteu putus ketika dipencit pertama wala takulu mimma lam yuzkarismullah ya alaih haram bangke bae. Pernah terjadi aya nu mencit korban mangkaning hargana 17 juta. Wow, gede jasa sapina. Kemudian dipencit barang dipencit beres dipencit ieu uratna masih kena nyambung. Tah eta teh laporan cek ulah bangke tamakos kitu mah. Hukuman bangke. Aya kiai datang ka dinya. Jangan sembarangan mubazir kan ini kan hewan sehat, udah nggak usah ngikutin aturan Kiai Uci, ini mubazir ini keset aja kita bagikan dia tuh sabodo aing mah hayang tenon siananya ka aing eta teh akur jeung aturan Islam kemudian ku sia dimubazirkeun atau lembok los ku sia hayang mah tah eta kiai anu beuki duit pamarentah mah mos kitu teu make takrim kula di situ tidak takrib haram teh lain di daerah orang lain di daerah Cengkareng akhirnya kumaha akhirnya nu nanyakeun ka kula teh tetep bae ustad pandiri itu nu nanyakeun haram ini haram nggak boleh ini bangke ini cek kiai nu sejen teh udah nggak usah ikut campur kalau kamu mau hukumi bangke kamu nggak usah ngemakan ini mah mubazir mau dibagikan aja ini kumaha coba eta kos gitu eta kiai na aya disebutkan kiai anu kiai kula ge nyaho beres di Golkar teman buku aturan itu pernah terjadi geus ulah masyarakat maloba numbu enggak akhirnya ku tukang baso terus ku tukang somai ku tukang goreng dibagikeun masyarakat nu daek si mbak nah akhirnya dijieunan baso di dahar mah kudu ngaharamkeun tadi jadi jualnya na meuli kadenya bego kabehan. Jika di aplikasi Al-Quran ada dalam HP tersebut. Nah, udah ditanyana ya, nanyakan sakadar sakit itu mah tuh masalah. Kadar sakit itu mah masalah. Sapira tamanin Al-Quran di HP, di laptop, aja dibawa kurang.
ketika orang hayang maca Quran atuh dibuka dibaca boh Quran boh kitab masalah tamokos gitu nya daripada orang nyanyi ning Al-Quran di HP pertanyaan nangan sakit gitu nah bener na meureun lain eta nu ditanyakeun nangan bodoh bae nu nanyana pasti nama nek ditanyakeun teh kumaha lamun dibawa ka WC itu meureunan maksudna mah da eta beda jeung kaset ai kaset mah eueuh bacaan Al-Qur'an huruf kaset mah eueuh hurupan aya ge sora ari HP mah tawarek aya jadi lamun teh mah ku urang dipencet timbul hurufna sebab menang ngaakses akses we ngaranna nah jadi Quran aya henteu dipuat mah di dinya tuh teu bisa tah mah jadi dipuat diasupkeun timbul ke naon bedana jeung Quran ngan cara ngaluarkeun anu beda ari Quran mah dibalikeun salembar-salembar ari eta mah di pencet keluar tet digeser tet tah eta kitu-kitu kene jadi eusina mah Al-Qur'an mun teu dipencet atuh ditutup berarti sarua jeung Quran ditutup teu kadeuleu Quran ditutup tuh teka dele katutupan ku jilid ieu ge teu dipencet atuh katutupan beda ieu mah kekuatan tulisan Quran mah cetak make klise ari HP mah kekuatan cahaya sarua kitu-kitu kene jadi lamun dibuka mata HP teh dikaluarkeun dibeberkeun aya hurufna ai kaset eueuh geus beda kaset mamun dibawa ka WC teu nanaon lantaran eueuh huruf Al-Qur'anan tama sarua jeung jelema talar Qur'an urang mun nyekel kitu kaset teu boga wudu teu nanaon sarua jeung urang boga wudu nyekel jelema anu talar Quran teu boga wudu sasalaman jeung nu talar Quran atuh masalah dicekelan ku urang nya mah talar Quran ieu sugan urang 2 rakaat henteu itu sarua jeung kaset sebab kan sora doang tah mah di jero ngaranna batin tapi ari Quran mah ketika ditutup urang teu kadeuleu ketika dibuka aya HP sarua jika dipencet aya teu dipencet eueuh geus urang mun aya HP aya Quranan dibawa ka WC doraka urang boga HP aju teu boga wudu dicekel ku urang doraka ieu nu di dieu ahli doraka kabeh ieu itu mah eta ya insyaallah tuh kitunya cerita HP sing hade mantap satu sisi bagus memudahkan satu sisi gampang dijongklok sing hade urang boga HP aya Quranan bari mah di Mekah ge henteu kudu make Quran di deuleu ku Quran make HP maca Quran Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil biasa kayak gitu masalah itu anu mantak eta HP awal-awal nama dilarang di Mekah teh dilarang teu meunang pintu teh di pintu penjagaan HP ternyata horenganan di jero lain sekadar alat komunikasi dipake maca Quran di dieulah urang Arab jak urang Arab oh berarti Quran diakses ke HP dibaca teu kudu make Quran nu aya hiji kadang-kadang jauh kedua kadang-kadang mah atuh nitah ka batur jadi mempermudah ta eta teh kos kitu teh akhirna dimeunangkeun di Mekah
nu maca Quran make HP namangan duaan anu ondoan nama 1 juta. Nah, cek ulah mendingan ulah sebenarnya sebab loba anu ondoan. Tenyawan teh orang Melayu apa itu ondoan? Kumaha sia bae geus. Itu mah bahasa Prancis ondoan. Tuh kos gitu tah sebenarnya mendingan ulah sebab di dele-dele teh penghargaan terhadap Baitullah eueuh. Kadang-kadang henteu katingali ibadahna prat-pret suprat-supret motoan kos kitu kujang naon dipoto di Baitullah moto Baitullah lain jang dipoto Baitullah mah jang ibadah melalui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala geus teu kudu make kenang-kenangan mata ieu cukup dicatat ku malaikat belah dieuna belah dituna disaksian langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tuh aing di Baitullah nyalan de tak potona tah horenganan ku Allah mah dibendu naon hartina otak teh ku teu datang kadinya ku boloon ting teh si jelema hayang ka alam jeung ka deuleu ku mata zahir manusia tapi ku Gusti Allah teu diperhitungkeun tolol teh jelema gos geus teu kudu mamawa HP Allah tah mah tempat anu mulya geus teu kudu hayang ka deuleu ku jelema kudu nama urang nyamar dirinya teh geus teu kudu hayang ka tangen ku jelema cukup ku malaikat jeung cukup ku Gusti Allah ulah maka hayang kenang-kenangan di mata manusia cukup di Allah jeung di malaikat sakitu bang